Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Kasugeri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugia ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbobrahmana. Mangga atuh para mitra wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Dongeng teh parantos dugi ka nalika Biebah nuju ngintip nu jadi salakina Mbah Lemud anu harita nuju para mitra didatangan ku siluman orai teh. Kumargi unggal malam Jumaah malam Salasa deuh nyanung ieu Mbah Lemud teh para wargi. Raja nyanung ka siluman orai. Mangga urang teraskeun para mitra wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, ari orai nu keur ngarengko jeung Mbah Lemud harita teh lalaunan ngaburingkal. Tuluy huluna nu gede teh culeung letahna ulal lel panon nu bolotot melong kana sasajen. Akhirna logodor ngadeuketan kana sasajen. Barang geus nepi kop kana duwegan tuluy diuyup caina. Beak duwegan kop kana nog atah, beak nog atah tuluy ngayap kanu sejen. Sasajen nu sanyiru dipapai kabe. Aya nu di dahar jeung aya nu diseusseup. Anu diseusseup bauna wungkul. Geus kitu buringkal awakna nu panjang teh ngaburingkal buntut murilit sarta utek-utekan. Sumut salawak panon bolotot neuteup ka Mbah Lemud. Pikeun Mbah Lemud seuri we siga nu bunga lantaran ceuk panon Mbah Lemud mah lain orai, tapi hiji awewe nu kacida geulisna. Nu matak boro-boro aya rasa sieun para mitra, betah we nu aya. Meni poho kana naon-naon logodor orai teh kana ranjang. Nyamperkeun ka Mbah Lemud buringkal awak orai teh murilit ngabeulitan awak Mbah Lemud. Nempok kitu Biebah meuni ngageter awakna kesang tiis nyorolok sakujur awak. Tetela kalakuanna teh mah hiwati batur. Lain antep-antepeun ieu mah. Cik hate Biebah bari tuluy cengkat lalauna. Katayep ngajauhan eta tempat teu lila geus tepi kana lawang para. Barang rek turun sukuna ngeleper jiga nu lilinieun. Sarta dumadakan leuleus taya tangan pangawasa. Kapaksa Biebah heureun heula neger-neger hate nu tagiwur teu puguh rasa. Sanggeus ngusap beungeut sababaraha kali bari istighfar. Kakara rada tenang deui asa aya tanaga. Buru-buru turun bari ngeleper. Muga-muga sing lancar sing salamet ulah ragrag. Celek suku Biebah nincak hamalan nu pangluhurna. Tuluy kahandap lalaunan sahamal-sahaman paraje diliwatan. Akhirna anyog kahandap kalayan salamet. Hate Biebah meuni ngemplong asa copong duat nurunkeun deui taraje. Sarta dibawa ka dapur bangun rusuh, tapi henteu kadenge sorana. Euleut sawatara waktu Biebah geus aya deui di kamarna ngajapapang dina ranjang bari mikir. Panon melong kana lalangit kamar sawangan kumalayang ka kamar Mbah Lemud. Naon-naon nu tadi katempo kacipta deui. Biebah muter uteuk neangan akal pikeun ngeureunkeun kalakuan salakina. Sabab beuki yakin bae Mbah Lemud teh muyung ka orai alias ngipri. Kanyahoan ayeuna mah geuning. Ari di akalan mah teu burung beunang rusiahna. Yakin pisan si Abah teh ngalakukeun kalakuan nu wahiwal beda jeung batur. Paingan basa tarung jeung Mang Ronyok. Aya orai cenah meuni gede. Sigana mah siluman nu dipuhit ku Mbah Lemud teh. Kudu kumaha nya ngalawananana ari nu kitu. Aing teh teu meunang cicingeun, aing kudu bisa asup ka eta kamar. Lamun si Abah bongo, tapi kumaha carana ngelehkeun siluman? Cik Biebah dina hatena. Tuluy mikir eta kajadian neakan akal sangkan bisa maehan orai siluman. Biebah gawena gulang-gulingnya siga nu gerging. Hate panas meuni pating hareab amek pacampur jeung gemes. Tapi oge aya rasa sieun nu ngagoda bae kana dirina, bulu punduk pating puring. Kaayaan teh para mitra beuki lila beuki peuting. Harita teh jigana bae geus liwat tengah peuting dahawa ge meuni tiis. Sora jalma geus teu aya nu kadenge tapi Biebah mah boro-boro ngarasa tunduh. Cicing oge ngarasa garete. Kitu salah kieu salah malah akhirna mah ngorejat hudang. Tuluy cumagug diuk nangkeup tuur. Uteukna tetep digawe neangan akal hayang maehan orai siluman. Tapi kulantaran campur jeung hawa nafsu, atuh teu jungjon mikir teh. Sok luak leok bae kanu teu puguh. Sakapeung sieun mani pating puringkak bulu punukna. Tungtungna goledag ngagoler deui tuluy peureum ngarasare. Tapi lila pisan rek datangna sang tunduh lantaran pipikiranna teu daek cicing.
Tapi ari lila-lila mahrib sare poho kana naon-naon da harita teh geus kongkorongok hayam jago, peuting geus nincak kana janari leutik. Kacaturkeun isukna di wetan fajar geus sibar. Hayam jago reang kongkorongok, ari jalma-jalma urang lemur luhur geus harudang, malah mah geus loba nu kacarai sarta tukang nyadak mah geus arinit kaleubeung rek neang sadapanana. Beuki lila beuki caang antukna barabat panon poe ngabijilkeun cahayana nu beureum meuni ngempur. Dibagiakeun ku recetna sora manuk malah saeran meuni beger dina pucuk awi. Dina kaayaan kitu bah lemud geus diuk deui sakumaha mistina di tengah imah. Haripeunana aya cikopi nu ngebul keneh, ududna padudan, sedengkeun biebah geus digawe di dapur, marab hayam jeung mi gawe nu sejen, mi uma keur kacai bari ngumahan wawadahan. Bah lemud para mitra teu aya perubahanana. Pipikiran geus digasa sari lantaran geus biasa. Da puguh kawin jeung Ipri teh geus taun-taun ngan beda deui jeung biebah. Poe eta hiji poe anu ngandung sajarah. Sabab kakara harita mangih pangalaman nu mahiwal beda ti batur. Make jeung nempo jalma nu sosonoan di kamar siga nu pangantenan jeung oray. Tapi sanajan kitu oge para mitra. Disebut tahayul atawa bohong ge ku biebah dan nempona ku panon sorangan. Tenginjeum ceuli, tenginjeum mata, estuni para mitra sadaya, nu nyaksian teh diri pribadi, kapak sawai percaya. Lantaran yakin pisan nu kaalaman ku manehna teh lain dina pangimpian. Bari digawe ge tetep malaweung, tapi pikiran mah tetep kumalayang kanu teu puguh. Malah ngomong dina hatena bari melong ka hayam jago nu keur nyatu. Ai dipikir-pikir sok matak bingung, nah kudu kumaha atuh pilampaheun aing. Tapi raku ari kudu dicandungku siluman oray teh mah sudi teuing kudu boga maru ka oray onaman. Tapi aya keneh waktu dina hiji mangsa mah kudu bisa ngelehkeun siluman oray nu jadi maru aing. Cek hate biebah bari terus nangtung. Tuluy nyelang heula ngasurkeun seuneu teu liat torojol nyi uma datang. Nundaan piring kana rak sorana trong-treng di sarada. Dicain teh heuri nyai, magerek mani ieu teh? Ceuk biebah ngareret ka nyi uma. Ditanya gewat ngajawab bari nangkubkeun boboko ngarah tuus. Lawang mah tadi mah aya nini ikin wungkul. Mangga tuh bade kacai mah mengpeung enjing keneh sabios di dieu mah ditungguan ku abdi. Moal ka mana-mana abdi mah. Nya syukur atuh nya nyainya. Pek nyai tungguan heula di dieu nya. Biebah tuluy nyokot anduk. Tuluy kacai bari ngelek boboko sedengkeun nyi uma asup ka imah rek disalin baju. Sadatang ka tengah imah ka sampak bapana keur ngajengtul sorangan. Pikiran muter neangan akal nu hade, lantaran tetep wae inget kana sawah nu dibikeun ka Mang Ronyok. Bah lemud hayang ngarebut di sawahna, tapi hayang ulah ku jalan kasar atawa sugal, ngalah teu disebutkeun goreng ku balarea. Oh lamun eta sawah teu kapimilik di ku aing, moal aya hartina usaha oge sabab eta sawah kasebut pangalus-alusna. Panen ni sataun 2 kali. Lamun pare teu dilebok beurit mah moal rugi. Loba lain nama ieu beuki lila teh asa lain kapopohokeun kala kabuki karasa lebarna. Nyineung jeung hanya ka make jeung ku batur. Awas ya Ronyok, teu ayeuna jaga sia. Pokona mah teu ayeuna isukan pageto, teu pageto jaga sia. Baga diakalan ku aing. Sabab eta mah sawah aing deuleu. Kitu gerentes hate bah lemur. Unggal inget teu weleh ka sawah para mitra. Unggal inget teu weleh ka sawah wae para mitra. Ngancam ka Mang Ronyok lantaran lebar ku sawah nu geus jadi milik batur. Sajabati lega teh kasebut sawah kelas 1 leng di bah lemud ngalamun. Pagaweana nangan ukur tepi ka kitu bae. Ari biebah hari teh geus tepi ka cai dicai nyampak di eulin. Tatangga tua kampung harita babarengan dicai jeung biebah. Atuh asa aya batur ngomong prung ngobrol sagala dicaritakeun. Malah nu kasebut Rusia pribadi ge da boga rasa aman pok dicaritakeun siga nu ngarasa senang pedah boga batur keur ngabudalkeun isi hate. Tapi untung biebah mah kuat harita ge para wargi. Ngan ukur nyaritakeun lain-lain bae perkara kalakuan bah lemud mah teu dicacaritakeun. Sedengkeun bilin cacarita ngeunaan pare di sawah nu beak ku hayam. Ku hayam batur sawahna sisi lembur. Geus kumaha sawah teh ayeuna teh bilin? Geus panen acalan, cek biebah siga nu hayang jelas. Padahal taya gunana nanyakeun nu kitu.
Tapi da teu burung we dicaritakeun najan teu mangfaat oge. Nu mata keur mejehna bener hejo ieu. Mata loba hayam lah nu ngaruksak wae, sapoe teh meni sok aya 90na. Osa gebahan teh. Ari rek diracun. Bisi pada ngakalakeun kudu boga hayam. Ngadalak ke kakuring jeung deui dicare ku bapana budak. Basana teh keun bae deui cenah hayam sato. Hayam henteu salah. Sabab kabeukina pare nu penting mah urang we kudu bisa usaha pikeun ngahalangan hayam. Nah ku pager kumaha we carana mah. Kalah ka kitu pepeling bapana budak teh ieu. Atuh nu tadina geus nekat rek meuli enrin ge lah. Teu jadi we teu tulus da sieun dicarekan ku salaki ongko. Sedengkeun ka hayam keuheul. Da pare beak we ku hayam kitu sanyana mah beebah. Ceuk Bilin bari ngumahan piring nu meunang ngosokan. Sedeng diebah kerung ngadenge kitu manehna asa diingetan. Asa dibere ilham pok nanya deui. Ari enrin teh matak pae kana hayamnya? Hih, ari si bibi nya puguh we atuh da enrin mah mati ieu. Ceuk Bilin bari ngareret sakedeung tuluy digawe deui. Nuluykeun hancana. Oh, nyanya. Da basa anjing edan oge paehna teh ku enrin. Ku patua bener matihnya. Ngomong kitu teh hate biebah ngadak-ngadak pating sareblak bet rasa boga ilham. Nu hade keur ngalaksanakeun cita-cita, tapi tegeruh ka Bilin sabab rusiah nu penting. Sedengkeun Bilin harita teh geus beres ngumahan piring, tuluy si beungeut sarta satuluyna ngelek boboko pok ngomong. Lawong aya mah bibi, kuring mah geus ya. Hayu ah. Mangga bi. Leos Bilin mah bali. Bebah nguprek sorangan hatena rada caang ayeuna. Lantaran asa diingetan ku Bilin menyebutkeun enrin kitu. Biebah boga niat rek neangan enrin. Kabeneran aya nu mere ilham. Mun kitu mah orage moal burung modar meureun dibere enrin mah. Jeung di babahari deh lah. Kari ngasupkeun kana duwegan atawa rujakan. Keun sia dina hiji waktu mah modar sia gila. Biebah jiga nu geus buleud hatena. Sarta ngarasa yakin es usahana bakal hasil. Di harita pipikiran rada tenangan ukur tinggal meuli enrin bungkul. Sanggeus beres mani jeung ngumahan piring biebah tuluy bali. Gancangna carita para mitra. 3 poe geus kaliwat harita teh geus ngincak kana poe Senin. Tuting engke biebah bakal misah sarena lantaran geus moal bisa ditawar deui. Bah Lemud bakal kadatangan ku pamajikan anu mangrupa orai siluman alias Nyipri. Harita pasosore panon poe masih keneh rada luhur. Ngan geus liwat wanci asar dina wanci kitu. Nu diimah teh ngan biebah wae sorangan lantaran Nyi Uma sok ulin ayeuna mah. Da tara cicing bae diimah. Sedengkeun Bah Lemud geus ngabaku mun sore teh sok nempo cai ka sawah bari ngabuburi. Jongjon we biebah teh ngan sorangan. Lalu asa pikeun ngajalankeun sagala rencanana. Malah harita keur diuk sorangan di dapur bari nyekelan botol. Nulisina taya deui wati enrin. Nu geus sadia ti kamari mula. Meunang meuli ti kota mihape ka anakna nu cikal. Bebejana mah rek ngaracun beurit di leuit. Atuh anakna ge percayaeun da mineng ngadenge beja. Yen bi imah mah Lemud loba beurit nu matak anakna ge teu loba tatanya. Teu burung meunang geuninkeun sia rek disadiakeun ti ayeuna. Lamun si Abah rek nyadiakeun sasajen duwegan anak di asupan enrin cak wae. Malah mah kabeh nu kasebut dahareun mah diwadahan marek dicician ku aing. Cik biebah ngomong sorangan. Tuluy botol enrin disimpen di nubuni. Nu sakira babari dicokot engke malah cocokna geus dibuka ngarah engke teu hese. Geus kitu tuluy nyokot taraje ngahaja ngadeukeukeun kana lawang para. Nu kabeneran rada di pojok naat nu bunyi taraje oge. Geus kitu leos deui ka kamar anu pantona nutup bae. Nyata kamar nu paranti narima siluman eta panto disidik-sidik koncina ngarah bisa muka kalayan gampang. Tapi rada hese lantaran koncina dicekel ku Bah Lemud. Ngahulang we biebah teh. Kumaha asupna ka kamar ye? Biasana mah sasajen teh sok ngabarak di kamar ti beurang mula. Tapi da sok nita aing ari nyadiakeun sasajen mah. Keun siang teh dibawa. Kan rada bunyi heula. Rek dibere enrin ku aing muga-muga we singit tah deui ka aing. Ceuk biebah dina hatena tuluy ka dapur. Rek nyadiakeun dahareun keur nyampakeun Bah Lemud nu balik ti. Samemeh panon poe surup. Bah Lemud geus balik ti sawahna. Ayeuna mah rada salse balik rada bersih. Suku teu kalotor ku leutak. Ngan bari ngajingjing duwegan kalapa hejo da geus ngabaku mun malam Salasa.
Atau malam Jumaah balik di sawah sok bawa duwegan menang meres teh. Dan menang mares sanes meres, menang mares. Keur naon, Bah? Cek Bah Lemud bari nuna duwegan kana palupuh, tuluy diuk bangun lungse. Parang diselapkeun kana biri. Ngidunya amel. Geuning siang keneh, Bah. Udah salse ayeuna mah cai gede. Sawah careyan sarta teu loba liang ke ieu pongko. Syukur ari rek nyambel mah. Abah geus sayang dahar ye. Tuluy nyadiakeun nya, lamun nyambel geus beres wayahna pang nyadiakeun sasajen. Geus apal meureun ayeuna mah abah rek tirakat deui ye teh. Mangga Bah sawios da abdi ge nuju nganggur. Bila kadar minda bal nu kitu tos apal ayeuna mah nanging surutuna tos seep da Abah. Waban aya dina lomari capak. Pek abah rek mandi heula nya. Mangga. Di Ebah menibungakeun. Hatena surak asa ditonok congcot. Aya jalan komo meuntas mobok mangih gorowong tea para mitra sabab duana dikabul. Bah Lemud beuki percaya ka manehna biasana mah sok nyieun sasajen teh sok kusorangan bae. Ngan ukur nyadiakeun sabagian. Dari Bah Lemud harita ngajewang anuk tina sasampayan tuluy init kacai. Kirawan ci sareupna Bi Ebah geus beres pagaweanana. Sangu geus ngabarak dina meja keur nyadiakeun Bah Lemud. Sanajan sajen ge geus sadia dina ngiru malah mah geus diasupan endrin kabeh. Biasana sok make gula teh ayeuna mah make endrin rurujakan teh. Komo duweganna mah meuni loba da hayang mati. Ngan can wani para mitra ngasupkeun ka kamarna mah datara meunang ku Bah Lemud. Atuh dijagrakeun we dina meja deukeut lawang kamar. Tilila kurunyung Bah Lemud datang harita Bi Ebah ge keur nutup-nutupkeun jendela. Geus saji kabeh Ebah. Cek Bah Lemud bari di make baju kampret. Parantos Abah mangga we atuh parios heula tabilih anu kalangkung. Tembal Bi Ebah tenang naker. Tuluy nyampeurkeun bari mawa lampu tempel Bah Lemud mariksa sasajen dirampaan hiji-hiji bari dibilang tetela popok jeung kumpli. Beres. Heuh syukur aya geus apal mah. Nuhun nya Ebah. Tangke mah kahareupna lamun malam Salasa jeung Jumaah teh si Ideng we nyadiakeun da geus apalnya. Pokona sameme sareupna kudu geus sayagi. Yo urang dalahar. Mangga atuh nuhun atuh ari kaanggo mah. Bi Ebah bungahna. Lantaran pagawean rengse sarta teu nyurigakeun ka Bah Lemud. Sedengkeun botol urut endrin geus dipiceun kanu jauh ti tata dimula sabab eusina geus beak. Sanggeus tarapti berak dalahar. Sakumaha mistina jigana teh tenang teu ngarasa bagja, abun jeung ngarasa bagja. Lantaran paroman Bah Lemud salilana bear marahmai, dahar ngariung jeung anak pamajikan asa karasa nikmatna, sedengkeun Bi Ebah bari dahar teh pipikiran geus nyawang kanu lain-lain. Geus nyawang nu bakal kajadian malah orai nu kungsi katempo oge kacipta di dina kongkolak matana. Kacipta lamun keur nguyup cai duwegan jeung rurujakan teh. Rai bulu punukna pating puriding maniku kurayeun asa rek patepung jeung jurijai. Daharna ampir eureun lantaran ngarasa sieun jeung keueung. Komo daharita teh wanci sareupna. Di luar rame sora jangkrik jeung gaang ti kajauhan sok kadenge sora anjing nu babaung. Siga nu ngahaja ngalalawang ka Bi Ebah akhirna daharna eureun. Nah dahar teh pira teh ayo sing warga nya. Cek Bah Lemud bari ngareret tuluy nyoelkeun jengkol kana sambal tarasi. Alah parantos warga Abah da meuni asa anyar keneh tos neda, mangga we lajengkeun sing raos-raos. Tak ieu jengkolna ngarora keneh meuni raos geura meuni rarangu. Sor harita Bi Ebah ngeserkeun piring. Nu dieusi ku jengkol ka salakina. Ari Nyi Uma siga nu kabawakeun maneh. Para mitra sadaya manehna ge eureun daharna atuh kari Bah Lemud we meuni ngalimed. Komo aya jengkol ngora karesep segan mah sanggeus beres kakara pindah diuk tuluy dituluykeun ku udud padudan siga nu senang naker. Sanggeus reureuh sagala rupana Bah Lemud asup ka kamar Rusiah bari mawa sasajen sanyiru malah parupuyan geus sayagi. Bi Ebah mah tetep we hamantuan da moal aya hartina sok hapunten Bi Ebah teu mantuan da moal aya hartina sok dicarek ku Bah Lemud nu matak ngantep wae bari ngareretan ku juru mata. Sia geus dibawaan muga-muga sing hasil. Punten Mbak lah kuring mah lain lalawora ieu lain jail kaniaya, lain dengki, lain hayang nyilakakeun ka salaki. Tapi sabalikna hayang ngabelaan ka salaki bisi tuluy-tuluyan jadi kaulinan bangsa siluman. Abah teh manusia langkung mulia tibatan siluman.
Nama kudu campur gaul jeung siluman. Apaan bojo geus boga ayeuna mah harta geus loba, keur naon atuh masih kene menta-menta ka siluman. Tapi muga-muga we ku jalan kieu Abah bebas dina pangaruh siluman Ipri. Cek hate bi Ebah bari mereskeun piring kotor kana boboko. Ngarah isukan karingais kacai sedengkeun Nyi Uma keur dadapangan di tengah imah. Harita teh para mitra bari ngome dahar siga nu senang pisan. Kacaturkeun Bah Lemud harita teh geus ngajemprak sila di kamar. Pantok kamar dikunci ti jero tuluy nyeungeut menyan bari geger nyeman mapatkeun jampe paranti ngijabkeun sasajen. Atuh para wargi sadaya kulantaran geus biasa meninorolang siga meunang ngapalkeun lancar tayaka kagok. Sanggeus beret ngijabkeun sasajen Bah Lemud kaluar deui ti kamar ngadaguan peuting sanggeus aya di tengah imah ngariung deui jeung anak pamajikan. Bah, sakumaha biasa Abah teh malam Salasa moal sare barengnya jeung Ebah. Omat ulah boga sangka anu teu bener. Abah mah teu boga niat goreng. Ieu teh ku Abah ngaja dijalankeun geus keur ngaronyatkeun kahirupan urang. Ngarah leuwih tinu ayeuna. Sabab manusia teh lain ngan ukur kudu ikhtiar wungkul tapi kudu aya tarekah ku jalan ngaduha atawa tirakat. Da usaha nganleukeun tenaga mah geus ti beurang ban. Jadi antara tarekah jeung doa kudu saimbang. Kitu maksud Abah teh Bah. Nu matak sing sadar jeung ridonya ulah nyangka goeng ka Abahnya. Cek Bah Lemud. Siga nu geus terus rasa manehna ngarasa hariwang bisi pamajikanana nanyakeun nu leuwih taliti tina hal eta. Tapi bi Ebah ge jiga nu teu malire kana urusan kitu pok nempas kalayan tenang. Ih, ari Abah abdi mah moal gaduh emutan kitu Abah. Mangga nyangakeun ka Abah da pamaget malangkung uninga kana urusan anu kitu. Abdi mah tos tiasa ngiring senangna ge kalintang bingahna. Da geuning salami abdi dipihukum ku Abah, teu aya kakirangan, estu sagala cekap sarta nyugemakeun. Kitu pamadegan abdi teh Abah. Oh, syukur atuh ari kitu mah. Katarima kahadean Ebah ku Abah teh. Muga-muga sing jadi kabagyaan pikeun urang salerea. Sarta sing manjang nepi ka jaga ulangan ukur sayeuna ngungkul. Jeung deui Abah teh ngarasa perlu amanat ka Ebah teh. Lantaran Abah teh boga anak hiji sifatna Nyi Uma, kade minghape ulah dianggap anak teh. Anggap anak pribadi ngaran teu kagok ngurusna. Da Abah ge tang tu ngaku indungna ka Ebah moal asa-asa. Sabab budak mah geus katida butuheun ku kanyaan ti indung. Nu matak kade sing sabarnya, lamun aya kahayangna sing sabar, lamun anak Abah ngarisikeun atawa musingkeun ka Ebah sing sabarnya. Ih, ari Abah. Abdi mah geus buleud pamaksudan bade satia satuhu. Lain bobohongan ieu. Nyaah jeung cinta ka bapana. Nyaah oge ka anakna. Keun bae ulah seueur emutan Abah sing percanten ka abdi. Pepeuriheun anak abdi jarauh geus galede cik atuh nu aya mah sing kacoo ku abdi. Tah kitu bener. Nuhun ari kitu mah kahardi ku Abah. Tapi kieu nya Ebah, nyaah jeung cinta ka Abah teh ulangan keur senangna wungkul. Lantaran nu kasebut jalma mah tara langgeng dina hiji kaayaan. Hiji waktu mah bakal aya surutna, bakal aya robana. Da jalma mah sokeuna ku awaging sir. Da kulantaran kitu kade sing sadar kana hal ieu. Cek Bah Lemud jiga nu keur datang pikiran waras. Bet inget kana hal eta sabab biasa mah pipikiran sok mawa karep sorangan. Ari bi Ebah rada reuwas lantaran boga rasa yen rencana dirina geus katohyan ku Bah Lemud. Sabab ceritaan Bah Lemud jiga amanat anu pamungkas. Kahartos Abah nuhun we atuh emut mah kana perkawis eta. Margi ari kanggo abdi mah hirup sederhana jeung sagala kurang geus biasa. Ayeuna kanggo abdi mah hartos namanya sagala aya taya kakurangan. Da biasana ge sok sagala kurang abdi teh ayeuna mah bagja we abdi teh. Kitu. Janten kumahanya can manggih cukup anu leuwih janten lamun dina hiji waktu manggih kakurangan deui teh abdi mah moal ngarumah sawios sing tenang-tenang we sabab sok sanaos Abah henteu kagungan harta bana ge abdi mah tetep we mika cinta ka Abah. Da abdi ge henteu kawin jeung barangna tapi kawin ka jalmana. Tah kitu emutan abdi mah Abah. Cek bi Ebah daria pisan nyaritana jiga jeung hiji kolot nu tereh pae. Ari Bah Lemud marah mai bungah ngadenge caritaan pamajikanan.
Para mitra kaum dangu, kaayaan di luar bekiti iseun, nu kadenge ukur sora jangkrik nu patemalan jeung gaang, di kajauhan kadenge sora koreak jeung manuk juri, matak namahan keung jeung lalawang, ari bah lemud ngelepus bae udud bangun nikmat. Haseupna mulek kaluhur akhirna bah lemud ngajawab deui kalayan tenang. Oh syukur atuh ari kitu mah bah. Kacarima pisan ku abah. Caina mah geus beuting jeung atuh geura sare bising geus tunu. Abah oge rek asup ka kamar muga-muga we sing ti brasarenya. Mang abah wilujeng kulem. Geus kitu mah tuluy bubar. Malah Nyi Uma geus nunutan harita teh tuluy dituyun ku Bi Ebah ka kamar. Dug sare menit tibra. Ari bah lemud tuluy asup ka kamarna kitu deui Bi Ebah asup ka kamarna di hari. Barang geus aya di kamar Bi Ebah ngajentul dina ranjang. Di pikiran kumalayang kanu teu puguh ngawawaas nu bakal kajadian. Sanggeus rada lila Bi Ebah singkir tuluy ngeteyep kaluar ti kamar. Maksudna mah rek naek ka para. Hayang nyaho kana kajadian nu bakal lumangsung di kamar Abah lemud teh. Ngan samemehna para mitra sadaya nempo heula harita teh ka kamar Nyi Uma. Barang lolo oge geus yakin Nyi Uma geus sare tibra. Jongjon Bi Ebah tuluy ngeteyep ngadeuketan kana taraje nu geus disadiakeun ti beurangna mula. Tuluy ditanggeuhkeun kana lawang para. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga aing sing salamet sarta sing hasil. Gerentes hate Bi Ebah bari naek lalaunan kana taraje. Ditincak sahamal-sahamal beuki lila beuki kaluhur. Akhirna anyog ka para. Karayap lalaunan ngadeuketan para kamar nu dicicingan ku bah lemud. Ngarayapna ati-atina keur siga ucing ngintip beuri. Meuni teu kadenge sora-sorana acan. Malah napasna ge ditahan da bisi ganeng. Tapi jajantung Bi Ebah ampir teu katahan. Ratug jiga nu tutunggulan, hate panas jeung pating serblak bae. Rupa-rupa sawangan ngagoda kana dirina. Ciptaan kumalayang kanu teu puguh, malah ceuk rarasaan mah di dinya teh dumadakan loba orai siluman. Tapi najan bari jeung kitu akhirna mah anyog kaluhur kamar Bah Lemud. Tuluy naong ka hanap jiga nu geus teu sabar breh dihanap aya Bah Lemud, nu keur nyang hareupan sasajen. Sila meninga jemprak bari nyengeut menyan haseup mulek kaluhur sarta kaambe ku Bi Ebah. Can datang kitu kabeneran aing bisa ngintip ti mimitina. Nah kumaha datang anu kitu patutnya. Tetela pagawean si Abah teh minculak beda jeung batur. Geus ngabohong ka aing. Bebe jarek tirakat neda kanu maha kawasa ngadua jiga nu nya. Buktina mata kuatir nabat aya keneh jalma nu leuwih percaya ka siluman batan kanu maha kawasa. Nageus percaya pisan yen siluman bisa dibawa hirup senang. Padahal mangsa ukur pangolowan nu bakal ngagebruskeun kana dirina kana jurang kacilakaan. Duh, Abah teu nyangka teuing geuning bet kitu. Teueuh teuing bet muja-muja ka siluman boga pamajikan ka Ipri. Ceuk hate Bi Ebah bari tetep noong. Manehna leuwih panasaran hayang nyaho kana naon-naon nu bakal tumiba. Ayeuna mah jajantungna rada leler, hate rada tenang. Lantaran segala rupa nu dicipta-cipta teu bukti di kamar ngan aya Bah Lemud bae nu keur ngukus. Yaan beukiti iseun malah di luar asa simpe. Bi Ebah henteu ngadenge aya jangkrik atawa gaang estu sepi jempling rehe comre. Matak lalawang jeung keung matak geueuman jeung kukurayeun. Aya cak-cak leumpang karasa kadenge tarik. Bakat ku sepi jeung jemplingna lila-lila mah Bi Ebah ngarenyat. Lantaran ngadenge sora angin ngagelebug matak paur. Tatangkalan kadenge seah dauna. Siga nama angin gede pisan malah mah kenteng gesting saleor. Kalakai kabawa angin. Riyeg imah teh meuni inggeung kawas nu rek runtuh. Atai toko pating puruluk kana bilik kaayaan dumadakan jadi ribut aya lini. Bi Ebah ngarasa kagok asong manehna tetep ngicing di dinya malah mah tetep ngoong ka handap. Nalingakeun kalakuan Bah Lemud nu masih keneh sila meninga jemprak bari neuteub. Harita teh teu ngiceup-ngiceup. Bari meuleuman menyan eta kabeh ku Bi Ebah diperhatikeun meuni ampir-ampir harita teh moloho. Ku hayang sidik bisi dekat tempo. Ya Allah, muga-muga ulah aya kajadian nu matak cilaka, sing aman jeung tentrem. Ieu angin ulah ngaruksak, ku tan kieu ari nu ngingu siluman. Kaayaan teh geueuman jeung kareueung we salilana. Sigana moal betah mun kieu tuluy-tuluyan mah aing teh. Temal Bi Ebah dina hatena. Panon tetep noong ka jero kamar nalingakeun kalakuan Bah Lemud. Barang keur jongjon kitu, kadenge aya nu saheng mat teu meuni tari.
Datang jika tidak dapur tayohna sisit orai ngagaris kana tihang. Rai mulu punuk biebah pating puriding pating puringkak sakujur awak menipating sariak panas tiris. Geus pasti nu datang teh. Ih, orai gede pisan meureun. Saben saheng kitu. Ya Allah, ya Robi. Tang tayungan abdi Gusti. Cek biebah teu boleh sasamat kanu maha kawasa. Najan teu leket kana agama ge ari kitu mah eling. Lantaran ngerasa keung ngadenge saheng nasora orai siluman. Barang jeung kitu logodor aya orai meuni gede kagigireun Bah Lemud. Mata bolotot dibarengan kuletah lel-lelan. Buringkal ngadeuketan kana sasajen. Tuluy molotot siga nu naksir sasajen. Diteuteup hiji-hiji atuh biebah meuni ngageter hatena. Bisi kalakuan kanyahoan ku siluman. Biebah asa teu napak cicingna sakujur awak ngucur ku kesang tiis. Amekan asa sesek sarta eungap meniripu, tapi kalaka beuki panasaran hayang usaha kudu kanyahoan hasilna. Harita Bah Lemud cengkat tuluy ngusapan punuk orai nu lel-lelan. Panon tetep molotot meuni moncorong, tapi ari cek Bah Lemud mah putri geulis. Katempo bangun geget jeung deudeuh kawan tugas lila kikituan. Sono bae ka orai. Ku biebah diteuteup meuni teu ngiceup-ngiceup. Jajantungna ajol-ajolan siga nu hayang luncat tina dada. Bakat ku ratu para mitra sadaya. Malah mah harita ge para wargi hatena panas pating hareab. Komo nempo Bah Lemud ngusapan punuk orai mah. Bage ya geulis moal ngalingit. Kadenge Bah Lemud ngomongna semu ngageter. Sono meureuy ka orai nu sakitu gedena. Kebeg biebah ngagebeg bakat ku reuwas. Sabab jelas nu bieu ngomong teh Bah Lemud. Ka orai teh nyebut geulis puguh hati biebah beuki panas. Tetela aing teh boga maru ka orai rasakeun sia. Biebah meuni kekerot. Huntuna harita ti pepereket nahan amarah ayeuna mah tina sieun jadi malih kana amak hayang geura nyaksian orai nu minum Henry. Harita biebah geus poho kana kaayaan ampir poho yen manehna aya di para. Mun lumpat teh mah geus lapur bakal brugreg atawa lamun ngajerit para mitra bakal kadenge ku Bah Lemud, tapi untung sakujur awak leuleus bari bakat ku ambek para mitra sadaya. Tapi ambek nyedak tenaga midak ngan ukur ngagidir nafsu wungkul da kakuatan mah henteu aya. Nogel we noong salila-lila lalajo kalakuan Bah Lemud nu babarengan jeung orai gede. Teu lila si orai teh celeungeu letah anu nyagak ngelel panjang pisan. Tuluy ngarayap kana sasajen ku Bah Lemud diteuteuk bari imut bangun sugema. Jep orai teh kana duwegan legu diinum meuni ngaleklek. Sanggeus beakop kana rurujakan tuluy dipapai hiji-hiji. Ku biebah dipelong teu ngiceup-ngiceup bari dibarengan ku jajantung nu ratu grongkah naker. Disia dihakan. Rasakeun sia pangawasa aing najan sia siluman ge tetep we sia majirimna orai. Piraku aya kuat orai kuat ngahakan Enrin. Cek biebah dina hatena awak geus baseuh ku kesang tiis. Beungeut asa panas sarta hate pating rahareab. Ari Bah Lemud kawas nu sugema lantaran si orai tetep narima kana sasajen sakumaha mistina. Lamun dihakan hartina katarima. Nu matak Bah Lemud teu waleh imut bari diuk sisi kasur. Sanggeus seubeuh ngahakanan sasajen orai ngaburingkal bari calawak. Tuluy malik ka Bah Lemud siga nu ambek buringkal kana kasur. Bah Lemud teu cicingeun teruy ungah kana ranjang. Ari biebah teu kuat teu nempo kitu tuluy cengkat bari ngusap beungeut sasa sarta istighfar lalaunan. Karayap leumpang lalaunan bari jongkok leungeun muntang kana usuk. Akhirna nepi kana lawang para tuluy turun semurusu. Teu lila geus aya dihanap, taraje geuwat disingkahkeun kanu buni. Plus biebah ka kamarna panto ditutup sarta dikunci ti jero. Plug ngabeubeutkeun maneh kana kasur, hatena panas ting hareap. Nari Enrin teh bisa mayahan orai siluman kitu. Narek modar atawa moalnya. Palang siang henteu teurak meureunnya. Siga nama teu teurak ku Enrin teh kitu patut mah da siluman. Lamun teu hasil kudu kumaha tuh aing. Matak panas kana hate, matak iji jeung matak gemes. Abah nah tuh abah teh bet boga kalakuan siga kitu. Munjung teh atawa kumaha abah teh. Keur naon atuh make kawin jeung kuring ari boga pamajikan ka orai mah. Yeay, darila teuing aing mah. Cek biebah ngagereneng lalaunan. Tuluy ngusap beungeut awak haridang meuni bayeung-yang. Kaayaan di kamar Bah Lemud kacipta bae pating kolepat dina kongkolak mata
kabeh naremongan bae henteu beunang dipapalerkeun. Ari nu dipikiranana harita teh keur jongjon we di kamar sakumaha biasana. Ngan Bah Lemud teh ngarasa heran. Lantaran nempo pamajikanana nu ngusapan bae tarang, harita gegek Bah Lemud diuk bari poknanya. Kunaon nyai? Naha jiga nu teu laraos? Rieut ata nabi kumaha? Bah Lemud melong kana beungeut pamajikanana nu gumulang pikabitaeun. Panon cureuleuk matak moho nu nenyo bulu panon carentik matak deunggeuleun. Sedeng pipi lemes matak resep anu ngusapan ngan hanjakal harita mah nu geulis teh gawena murimis bae bari ngusapan tarang. Malah pokna Jawa bari ngagilirkeun diukna kawas nu ngajauhan. Yuh engkang, sira abdi lieur ieu teh. Meni angan mural asa sebel geuning beungeut meni panas pating hareab. Ari beuteung ieu teh meni murilit pareurih engkang. Cek eta putri bari ngusap beuteung. Ngagebeg Bah Lemud lantaran geus welasan taun kikituan. Kakara harita ngadenge pamajikan anu nyebutkeun sarbel jeung lalieur. Pok Bah Lemud nanya semu heran. Waduh. Buah-buah nuju nyiram nyai. Sawios atuh meureun boga anak mana kitu oge. Sanes engkang. Sebab ieu mah ngadadak pisan. Ampun Kang, ieu meni kieu karaosna geuninganan. Waduh, kumaha atunya? Kunaon atuh nyai teh? Kumaha nulunganana atuh? Sareng naon deui nu karaos teh atuh nyai? Cobi urang pencetan ku engkang. Bah Lemud rada gugup. Sabab kakara harita nempo pamajikanana nu nyebutkeun boga kanyeri. Da biasana mah di mana teuing nyebut nyeri atawa lieur, kawan tu orai siluman, tarakeun aku gering. Tapi harita mah keuna ku pangawasan Nabi Ebah. Enrin terap ka siluman orai sabab jirim namahnya orai we jiga biasa ngan bisa ngabobodo tenyo ka Bah Lemud. Sawios engkang. Ayeuna mah kieu we abdi mah moal tiasa lami di dieu. Wayahna sawangi we lowongkeun nya. Permios Kang abdi teu kiat ieu. Cek eta putri bari turun tina ranjang. Dipelong ku Bah Lemud semu heran malah mah teu nyarita deui. Kawas nu keuna ku tenung Bah Lemud teu nyaho kana naon-naonna nu kudu dipilampah. Lantaran bingung kabina-bina. Teu ngarti kana urusan kitu malah akhirna mah les. Putri teh leungit teu lila kadenge sora nu saheng. Orai siluman ngalogodor bijil ti imah Bah Lemud dijajabkeun ku angin nu ngaguru. Heran. Nyaha bet jadi kitu manehna teh nya? Kumaha nulunganana ieu? Jeung hayang naon atuh manehna teh? Matak bingung keun bae lah. Da balik ka nagarana mending hees aing mah. Goledag Bah Lemud ngagoler dina kasur. Tapi najan niat narek sare oge keukeuh we pipikiran mah kumalayang bae kanu teu puguh. Inget ka pamajikanana nu balik jiga pundung. Padahal mah biasana can subuh macan balik. Aya bae dirinya jeung manehna sabab kitu teh lain sakedeung tapi geus welasan taun. Cagtuna heula kaayaan di jero imah Bah Lemud. Urang nyelang heula nyaritakeun orai siluman nu katelah nyikulak tapa teh. Kakara ge bijil ti buruan eta orai geus ngarasa nyeri beuteungna. Panas asa ngagolak jeung sirah lieur kabina-bina. Poho kana jalan balik nu akhirna ngamuk gugurilingan di buruan. Para mitra sorana kadenge blug-bleg jeung kakak kokok mata keueung. Dibarungku sora angin nu ngaguruh lir hujan silantang. Kaayaan lemur luhur ngadak-ngadak gandeng, matak sieun jeung mata ketir komo di buruan imah Bah Lemud mah. Kadenge pating kedebu, pating borobot, seah ngaguruh kawas gajah ngamuk, harita orai nu gede sarua jeung catang jambe gugurin jalan siga sakarat. Buntut anu kuat jeung tarik ngababukan sagala nu aya di dinya. Kebon sampe Bah Lemud lebur rata jeung lemah, pager awut-awutan kababuk buntut. Kitu tutubuhan deui di dinya rata jeung taneuh dipake sakarat ku orai anu sakitu gedena. Dina kaayaan nu sakitu mata keueungna para mitra. Kadenge sora awewe nu jejeritan mata kuatir. Gera-gero matak hariwang menta tulung ka urang lemur. Puguh kaayaan teh kalah katambah geueuman. Ari urang lemur luhur teu aya nu wani biji lantaran najan watir ge ku nu jejeritan. Beda kadengena sabab dibarungku angin ngaguru bisi aya siluman.
Atuh kalahkah para mitra sadaya beuki murungkut we jalma-jalma teh. Ngan bae teu aya nu bisa sare sabab diganggu ku sieun jeung nu tulung-tulungan. Tiburuan imah Bahlemud kacida tarikna minuhan jagat pating saleor kabawa ku angin. Aweuhanana bulak-balik ka unggal madhab, puguh we urang lemur luhur teh kalahkah beuki sieun. Malah biebah ge ngorejat hudang tuluy ngajentul dina ranjang. Bari ngadedengekeun sora di luar, tetela aya nu jejeritan menta tulung di barung ku angin nu ngaguru, sarta dibarengan ku sora nu pating gereblug, pating saleor, pating dorok-dok jeung dibarengan deui para mitra ku pating borobotna kawas tangkal kai anu runtuh. Nah aya naon atuh tatenya? Saha deung nu jejeritan teh? Jeung naon anu diburuan? Palang siang teuing anu teu beres ieu. Si urang tempo ku aing. Biebah singkil tuluy kaluar ti kamar. Manehna timbul wawanena lantaran panasaran hayang nyaho kanu aya di luar. Teu lila geus aya di tepas tuluy noong kaluar tina kaca, tapi teu katempo naon-naon. Lantaran poek mongkleng buta rata teu aya nu kaciri saeutik-eutik acan. Tapi kadenge leuwih jelas pating gereblug jeung pating saleor sarta sora nu jejeritan menta tulung, yakin ayana di buruan imah. Meningah hulang biebah. Pikiran muter hayang neguh kaayaan di luar, tapi teu kapikir kalah ka kumalayang kanu teu puguh. Akhirna sup deui ka tengah imah siga nu ngarasa sieun bus ka kamar tuluy murungkut. Kirawan Cijanari sora nu jejeritan teh jempe. Angin oge jempe malah mameni sepi jempling taya nu kadenge. Urang lemur geus sarare tali berana keur kitu kadenge sora hayam jago nu kongkorongok. Horeng geus Janari, lila-lila nu kongkorongok teh beuki loba. Menireang patemalan di wetan fajar geus hibar, dur kadenge sora bedug di masjid atuh jalma-jalma geus harudang deui, malah tungtung nama berai beurang. Terus pating kurunyung datang ka imah Bahlemud, lantaran sarerea ngarasa panasaran, hayang nyaho kanu peuting tadi kajadian. Para pangurus jeung sesepuh lemur daratang, jalma awewe lalaki kolot budak daratang, teu aya nu tinggalin. Malah macan marani mani acan. Da puguh panasaran harayang nyaho kana kajadian peuting, sedengkeun Bahlemud mah masih keneh ngarengkol di kamarna, siga nama tibra kasubuhnakeun. Da peuting mah teu bisa sare gawena mikiran bae nyikulak tapa. Ari diburuan para mitra geus ngaliud loba jelema. Malah palebe jeung Pak RT katutua kampung geus araya. Colohok bengong nempo buruan imah geus ledug jiga urut gajah ngamuk. Pager bubuk menipa burantak tangkal cau pejet. Kebon sampeur rata jeung taneuh tangkal jamu nu kakara meunang melak teu aya nu kualagri. Bubuk digalei ku orai nu sakaratea. Ai heran ieu na urut naon atuh ce palebe? Eta kebon meuni lemur jiga nu diamuk ku gajah. Waduh. Nah naon nu peuting jejeritan teh nya? Ceuk tua kampung ngamimitian tumanya bari melong kana tutuwuhan nu geus rebah. Sedengkeun nu loba mah teu aya nu pangaromong ngan ukur colohok bengong siga nu bingung. Kabeh ge heran nempo kaayaan kitu mah. Palebe pok ngajawab. Aya nu teu beres deui mah patua. Tuh meuni ledug kitu geuning. Siga urut galungan gajah jeung maung eta. Kawan sayangin puyuh nya. Tapi da kadengena mah aya nu jejeritan peuting teh. Sahanya eta teh nya? Urang danyakeun we atuh ka Bahlemud bisi biebah leungit. Sanu terang dibawa kabur ku siluman bari jejeritan menta tulung. Tua kampung boga sangkaan teu puguh. Lantaran geus nyahun yen Bahlemud teh ngingu siluman. Ngarasa hariwang bisi biebah diwadalkeun. Sedengkeun harita biebah can aya temong siga nu sarih keneh. Padahal mah geus nyaring manehna ge ngan keur dipawona heurcai. Ayo atuh, urang tanyakeun ka Bahlemud. Nah kamana biebah teh nya? Ceuk palebe satujueun. Tilu bade catur brul jalma-jalma ngadeuketan imah Bahlemud. Nu leumpang ti heula tua kampung jeung palebe. Dituturkeun para mitra kulobaan, tapi acan oge tepi kana golodog. Torojol aya nu datang. Horeng biebah ngarasa kaget lantaran diburuan loba jelema, tuluy nyampeurkeun ka tua kampung jeung ka baturna. Aya naon ieu teh patua? Enging keneh parantos sarumping. Cek biebah bari melong kanu daratang. Colohok sarerea sabab biebah ge yakin hirup keneh.
ngan aya deui nu leuwih heran biebah teh siga nu teu nyahoeun kana kaayaan di dinya. Pok tua kampung marik nanya. Ih, puguh kuring derek nanya ka bibi. Aya naon di dieu teh bi? Jeung naon sababna buruan meneledug ieu jiga aya gajah ngamuk we ieu teh? Tuh ka atuh patua, biebah kerung. Panon melong kaburuan anu geus lenglang. Kebon sampeu nu sakitu kanal jeung lebur rata jeung lemah. Kitu deui pager taya nu nangtung kabeh rebah sarta bubuk. Menikeuh kekeureuceuman biebah teh. Sabab tadi basa hudang can wakan nempo ka hareup, kalah tuluy ka dapur ari harita kakara katempo jelas. Wah, bingung gaya kieu mah yeuh. Nah aya naon atunya? Nu boga imah ge teu nyaho ya tuh komo urang nu jauh. Keke, ari bah lebur ka mana ieu teh? Cek tua kampung nanya deui, sedengkeun sejen marelong ka biebah. Hanya abah menuju kulem kene, rupina mah wengi teh kirang monok, patua. Kulem kene. Digana abah mah terangeun beureunya. Hanya kalau kulem kene atuh kumaha mun geus kieu ye palebe ye. Kuring mah asa penasaran ieu teh hayang nyaho kana lalakonna. Naon sababna bet aya kajadian kieu ieu teh nya? Tema tua kampung. Bari malik ka palebe jalma nu ngariung beuki loba. Nung tutanya lampeurkeun hayang nyaho kanu keur ngaromong. Biebah colohok bengong, olohok ngembang kadu. Atena ngarasa reuwas bisi aya kajadian nu matak ngarugikeun ka batur. Ya urang teang we ka tempat sejen sabab jiga ledug ka ditu tuh. Bisi aya kajadian naon-naon tuh kebon hui tukangeun imah ge ledug apaan tuh. Palebe nunjuk kanu rada jauh tukangeun imah. Didinya rada singkur lantaran kadituna teh aya balungbang. Digirin pager luhur lantaran tanah bah lemud mah. Nu di kebon teh di pager kabeh. Nu di kebonan teh di pager kabeh ari nu aya di dinya mah ngan hapunten dirinya ngareret kanu ditunjuk ku palebe. Janten area di dinya ngareret sadayana sak ka tempat anu dituju ku palebe kitu maksudna. Ayo atuh urang teh ka ditu, aya naon atuh ieu teh nya? Da nya meuni ledug kitu geuning itu rungkun jauh meuni rebah. Aya we nya. Leos tua kampung ini ti heula buru dua jalma-jalma naluturkeun. Malah biebah milu da panasaran biribit barudak lalumpatan meuni loba. Akhirna sararea anyog ka tukangeun ibah bah lemud. Kasampak kanang hayam ge aya nu ancur hiji. Bangke hayam ngayang aya 10na, tangka cau rebah wi nya kitu keneh. Tutuwuhan nu aya di dinya rata jeung taneung. Sarereha calohok bengong komo biebah mah. Tuluy tua kampung maju deui dituturkeun ku palebe. Malah sarerea naluturkeun bari carolohok semunu kaget. Para mitra kaum dangu, barang harita nepi ka sisi balungbang. Tua kampung harita teh para mitra luncat deui siga nu sieun, jalma-jalma ribut milu mundur barudak pating berebet kanu jauh. Ari geus jauh balik deui lantaran araya keneh kolotna araya keneh di dinya. Aya naon patua? Eta meuni pias kitu aya naon atuh? Palebe reuwas nempo beungeut patua kampung siga nu pias. Panon buncelik siga nu manggih kareuwas. Baham calawah kawas nu hayang ngajerit tapi taya soraan. Atungan ukur buncelik bae bari ngeleper. Nu araya kageteun. Waduh. Tobat. Ruas kuring deh. Aya orai bun gede. Jeung sisitna ge baradag. Uluna ge make siger. Ih, gila ting. Siga naga we eta mah. Cek tua kampung bari pepeta terus ngusap beungeut minangka ubar sieun. Nu ngadenge sepating rarenyag malah loba nu mundur ngajauhan tapi biebah panasaran. Pok nanya bari melong ka tua kampung. Orai kumaha patua jeung di mana ayeuna teh? Hirup atawa pae? Teuing atuh, lantaran can sidik da puguh kaburu reuwas. Aduh, kuring mareuwas ieu teh. Nya di mana atuh, jauh atawa deukeut patua? Palebe nanya deui. Soca melong ka tua kampung bari molotot kawas nu panasaran. Tuh, di ditu tuh, cuk tareang geura.
Jawab tua kampung bari nunjuk sarerea ngareret kanu ditunjuk. Saurang teu aya nu wani nempo lantaran sieun ku orai bisi dilegleg atawa dibabuk buntut. Sajongjongan mah jalma nu sakitu lobana teh jempe bae. Teu aya nu nyarita siga nu sieun jeung reuwas. Tapi oge ngarasa panasaran komo biebah mah lantaran peuting tadi tas boga pagawean nu matak reuwas. Pipikiranana geus kumalayang kana orai nu sosonoan jeung salakina. Akhirna pok nanya. Kumaha apa urang teang atuh patua penasaran kuring mah. Napae atawa hirup. Kuring mah sieun bisi engke newakan hayam atawa newakan jalma. Ka kuring ke alah meureun ditewak kuring ge sieun. Garila teuing ih. Cing kumaha atuh patua anteur. Kumaha palebewan tu neang orai. Tua kampung kalah kananya ka palebe. Teu wani nempo bisi jojol kop meureun. Na urang bismillah we atuh. Ayo urang nempo babarengan. Na aya keneh atawa henteu teh orai teh. Yu ah, sok urang siap-siap. Siga nama moal burung paeh ieu teh sarta kaayaan sakiruksak-na teh pasti urut sakarat meureun ieu teh yeuh. Ceuk palebe rada cacak calakan. Bubuhan hatena tenang jeung pinuh ku perhitungan. Wah nya yu ah urang teang. Bring sarerea arindit. Najan sieun ge panasaran hayang terus harita tuluy ngalut muru ka Balungbang. Rek nempo orai teh asugan aya keneh. Barang srog oge sarerea colohok lantaran aya bangke orai meninga cepat panjang naker. Hulu nyaan siga make siger sisit pating burilak herang. Tetela paeh sakarat para mitra sabab buntutna nyampai kana batu. Huluna nyang heuy kana tangkal sulangkar. Tangkal naon sulangkar para mitra? Puguh we sarerea colohok bengong nempo orai sakitu gedena, ampir-ampir sarua jeung puhu tangkal jame nu gede. Uluna ngajentul sagede kalapa beheung leutik tapi jiga aya jaweran. Sisit harerang menipating gurilap sarta rupana koneng jeung hejo paselang-selang. Wah, tetela paeh geuning. Aduh, panas geus sieun jeung reuwas tadi. Ugi we lumpat teh mun nyaho paeh mah cicing we tadi teh. Daet atuh gila nempo ngaburingkana ge. Ih, meuli panjang kitunya. Kumaha lamun keur hirup nanya euy. Cek patua teh bari melong kana orai. Malah palebe ge meuni gogodeg. Obat aya orai paeh jeung aneh, orai sanca lain, orai walang lain. Orai bungka ge lain, orai naon ngaranna nu kieu atuh nya? Cek palebe. Nu sejen teu aya nu ngajawab, celengkeung aya budak nemalan. Orai gede tah mah cenah ger sarerea seuri bari ngareret ka budak. Budakna eraeun tuluy mundur bari murungkut. Sigana mah ngomong teu dihaja, tua kampung pok deui nyarita. Hehe, bener. Orai gede jang tetela eleh ku budak ieu teh teh. Tapi kumaha lamun geus kieu palebe narek dikumahakeun orai teh yeuh. Keke urang naros heula ka biebah. Bibi ari wengi tadi aya naon atuh di bumi teh, na teu aya nu aneh. Cobi terangkeun ngarah yakin. Palebe nanya ka biebah nu keur ngahuleng. Pipikiran kumalayang kanu teu puguh. Ah, teu aya naon-naon. Palebe mung eta we nguping nu jajaritan hiburuan. Meuni tarik, meuni mata kuatir sarta ageung angin meuni ngaguru, ngabelegu, ngagelebug. Centeng ge meuni aya nu murag kitu, tapi teu wantun kaluar da sieun. Tah mung sakitu palebe. Emal biebah ngabohong. Perkara kalakuan bah lemud mah teu dibejakeun. Ari hatena ngarasa sugema sabad yakin eta orai nu peuting di kamar bah lemud. Darupana ge sarua kitu ngan ayeuna mah katempona asa leuwih gede. Pedah nampuyak meureun. Ari palebe ungut-ungutan. Oh, kaharti atuh. Kaharti atuh ari kitu mah. Sabab eta ge sora teh lain kadang ku biebah hungkul tapi ku sakabeh jalma urang lemur luhur. Kuring yakin ye sarerea ge pasti nyaho kana hal ieu. Da buktina isu keneh geus Rabu da datang ka dieu. Kalayan teu diona, hartina geus pada nyaho kana kajadian peuting tadi. Ngadarenge sora nu pikasieun. Tah kulantaran kitu, ayeuna mah urang urus we bangke orai teh. Urang kubur ku sarerea. Sabab ari diantep moal hade. Kumaha satuju patua kira-kirana? Cik palebe ngajukeun usul lantaran geus teu bisa mikiran nu leuwih jauh. Ih, nyatang tuwe kudu dikubur mah lantaran bisi ngaganggu ada diantep mah. Tapi sama me dikuburkeun kudu dibejakeun heula ka bawah lemud ye. Sebab kebon jeung sagala rupa nu aya di pakarangan bumina ayeuna hancur ye.
Atuh asa sawajarna we lamun bahlemu di bejaan heula. Ngarakaharti sababna bisi nanyakeun we mun teu di bejaan mah. Ayeuna tuduhkeun buktina yen papelakan teh kagalai ku orai sakarat rek kitu. Cek tua kampung bari ngareret ka Biebah. Nu direret ngarti pok milu nyarita. Laras palabe urang martosan heula abahna. Bilih anjeunna dedeupeun mangkana nyaaheun pisan kana kabon teh. Meuli sok dilongokan unggal enjing. Ayeuna mah teu acan uningan anjeunna teh. Ojung atuh teang heula Biebah, piraku wayak ieu can hudang onaman mah. Lupanon poe geus biji ayeuna ieu. Geus mojeunna ka sawah barina oge. Cek palabe bari nunjuk kawetan. Dajeng nyana geus poyan ayeuna mah. Teu loba carita deui leos Biebah init rek ngageuingkeun bahlemud nu disangka can hudang. Ari palabe jeung tua kampung henteu arinit caricing we di dinya jeung jalma-jalma lian. Malah mah barang geus ditinggalkeun ku Biebah. Jalma sahe ngaromong caritaan rupa-rupa sarta kabeh nyangka goreng ka bahlemud. Nyarebut munjung ka Ipri sabab geus sababaraha kali aya bukti nganu mata keran bet aya orai siluman nu paeh bangkena sidik orai biasa. Tapi ngaromong nama henteu tarik da sieun kadengieun ku Biebah atawa ku bahlemud. Kumaha Biebah para mitra sadaya sedengkeun Biebah oge harita teh geus tepi ka tengah iman. Terus ngagedoran panto kamar anu nutup keneh lantaran can aya tanda-tandana muka. Tapi tetep teu aya jawaban keur kitu kurunyung Nyi Uma datang pok nanya. Nuju naon emak milarian saha emak teh? Oh eta geuning Nyai datang. Ari abah tos gugah Nyai. Ka mana ayeuna teh? Acan ninggal abah abdi mah. Ka mana atuh nya? Nyi Uma kalah kamalik nanya. Panon melong kana panto kaget Biebah oge. Nah ka mana atuh nya jiga nama nyaan we can gugah. Tapi kumaha atuh da pantona pageuh. Si abah teu aya nu nemalan geuning. Dodoran lah tuh mak. Biebah teu nemalan para wargi sadaya. Harita teh terus nakolan panto beuki tarik sora meuni dordar. Tapi tetep para mitra bahlemud teu aya kaluar. Kalah kamatak nyeri leungeun lila-lila pok ngomong deui. Nyai, teu terang nyimpen kuncina di mana nyimpen teh Nyai? Sok dicana ku abah dilebet panginten emak. Jawab Nyi Uma kawas nu bingung. Manehna ge geus hayang tepung jeung bapana. Hayang ngabejakeun kajadian di luar tapi teu nyahoeuneun kuncina. Tuh kumaha atunya ari bebeja ka tua kampung bisi kumaha onam. Ari henteu da kumaha atunya. Ka mana ari abah meuni teu bijil-bijil itu pan biasana masuk tangina si abah teh. Enjing keneh geus gugah teras ka sawah. Biebah kacida bingungna sedeng Nyi Uma teu ngomong deui. Para mitra kaum dangu, lila-lila Biebah curiga bisi bahlemud meunang cilaka. Kalayan teu loba pikiran deui terus ngaleos ka dapur ari balik bari ngajingjing linggis. Puguh anakna ge colohok tapi teu loba omong. Nyi Uma ngan ukurna teu pinuh ku pertanyaan. Biebah digawe sabisa-bisa nyokel panto. Kulinggis akhirna borobot berai panto muka koncina rujad. Terus Nyi Uma asup ti heula kawas nu teu sabar dituturkeun ku Biebah. Barang sup duanana leung langsung colohok sabab ranjang jeung tempat sasajen abut-abutan. Kamar kalotor jeung barau hangru. Sedengkeun bahlemud geus teu aya urut-urutna acan. Puguh we meuni ngajenghok Biebah teh. Masya Allah. Ari abah ka mana Nyai? Yang dikunaon ieu kamar meuni aut-autan kieu eta lebu meuni ayang-ayangan. Rujakan mawur. Kudu kumaha atuh urang teh Nyai? Biebah reuwas ka bina-bina. Bisi bahlemud leungit lantaran peuting tadi tas aya kajadian kitu. Sarta Biebah geus mere enrin kana sasajen teh. Nyi Uma siga nu kasima manehna ngajengjen nangtung panon melong kana ranjang nu burak balik. Manehna teu loba omong nu direret teh ku Biebah cipanon cayan ngalemereh mapai pipi. Atuh meuni ngarakacak para mitra hate Biebah. Bet asa boga dosa. Geus nyieun ka nyeri ka anak tere anu dipikanyaa. Lantaran hanteu boga niat jahat ka anakna atawa ka bahlemud. Tapi hayang misahkeun bahlemud jeung Ipri ngan kanyataanana bahlemud leungit teuing ka mana kabrug Nyi Uma dirangkul tuluy dikekeuweuk bangun geugeuh. Dedeh teuing anak king ulah nangis geulis. Ulah nangis. Ngan ukur sakitu nu kada tina bibir Biebah. Tuluy murubut cipanon ngahujanan Nyi Uma. Ku Nyi Uma leuwih karasa indung terena nyaaheun pisan ka manehanana.
Yung cerik nu tadi nama ukur rambas-bas teh aya nama cerik auk-aukan siga nu leungiteun kolot. Da puguh geus bisa neguh kana kaayaan harita, geus ngarti kana naon-naon nu kajadian. Nyi Uma sadar yen bapana teh leungit ari indung terena sarua ngarasa leuwas jeung leungiteun. Teu aya deui nu ngomong ngan saukur silih hujanan Cimata. Silih ceung cerikan kawas nu kanyanyerian. Padahal mabah lemud can kanyahoan nasibna teuing kumaha dan can kanyahoan ku Biebah oge. Ngan yakin matak curiga. Lantaran panto pageuh keneh kunci henteu aya. Ari disebut bijil tina janela moal bisa da teu make janela kamarna oge. Puguh kamar usiah nu salilana buni tara aya nu nyata. Biebah harita lila pisan aya di kamarna. Silih rangkul jeung Nyi Uma. Atuh karaseleun nu ngadagoan mani geus lieur deui nyeri beuheung sosongeteun. Sarerea ngareretan ka imah bah lemud anu akhirna pok tua kampung nyarita. Palebe. Nah kamana heula tu Biebah teh nya? Meni lila teuing nyusulan si Abah teh kawas nu jauh we. Imah pilah kadar kadinya meni ngampleng. Malamun geus kieu ye. Susulan we atuh bising aya naon-naon mah lantaran kayan teh. Keur sakieu weritna ieu teh bisi aya kajadian nu matak bahaya. Jung teh angpa tua ka ditu. Kuring rek ngadaguan di dieu jeung batur-batur. Cek palebe nitahnean. Nya, penasaran ye. Lewas tua kampung ini trek nyusul Biebah nu ngampleng. Kalah kesel nu ngadaguan teu aya nu datang. Tekung silila tua kampung tepi kalawang dapur. Tuluy asup tu punten heula malah mah kebat ka tengah imah bari ngageroan. Biebah? Di mana bibi teh? Di mana si Abah teh teh? Brig-brig tua kampung lempang dina palupu. Siga namah geus terus rasa boga pirasat anu kurang hade. Puguh Biebah jeung Nyi Uma pating rarenyag tuluy kaluar ti kamar meuni pating torojoan. Atua, kumaha atuh ieu teh geuning? Teu aya si Abahna oge. Ka mana atuh salaki kuringnya? Biebah ujug-ujug nyarita kitu bae. Lantaran geus ngarti tua kampung ngahaja nyusulan ka manehna, beg tua kampung reuwas. Reg eureun bari melong ka Biebah. Teu aya kumaha ari Biebah teh? Ka sawah atawa ka mana? Duka teuing puguh mah kamarna ge burak-barik. Mangana tinggalian ka kamar tu pantona dicokel ku lingis. Cek Biebah bari nunjuk kana panto nu meunang nyungkal. Panon melong ka tua kampung. Uluh. Na ka mana atunya? Jeung ge naon sababna make aya kajadian kieu ieu teh? Ari tadi basa bibi hudang kumaha atuh? Si Abah aya atawa henteu? Nah, make kudu nyokel panto sagala. Tua kampung tingartieun. Biebah reuwas ditanya kitungan untung Nyi Uma mangjawabkeun. Atua Abah mau pami malam Salasa sareng malam Jumaah. Kulemna sok nyalira di kamar. Ari mama di ditu di kamar eta tadi abdi mah di kamar ieu. Pokna bari nunjuk. Tuplong hate Biebah ngemplong asa copong. Sedengkeun tua kampung ungut-ungutan tanah nu surti kalayan teu ngomong heula. Plus aka marek-mariksa kaayaan di dinya tetela meuni ayang-ayangan. Colohok dewe tua kampung teh manehna ngahuleng. Siga nu bingung tapi lila-lila mah pok nanya ka Biebah. Ke. Ari kamar paranti naon ieu teh Bi? Muni pinuh ku sasajen eta ranyang meuni budak bari kitu. Kasur awut-awutan kumaha atuh ieu teh? Abdi ge kakara terang ayeuna patua da paranti si Abah ieu teh. Jawab Biebah bari terus ngahuleng. Tua kampung teu loba tatanya manehna ge ngarti kana kaayaan di dinya bari pok nyarita deui. Oh, ai urang kaluar ah. Urang bebeja ka kaba ieu, ka batur. Yen bahan mutu aya ieu. Mana hanya kalau waktuna kabur beak atunya ieu teh. Wati-wati para wargi sadaya. Duwi ka dieu heula cenah para mitra dongeng anu judulna Ririwa. Dedemit Gunung Warangas karya Kileung.